misalnya aya tongo di kebun awi di sisi Ciawi di ditu. Hiji contoh yang macicieula deketing di dieu mah. Deketing pikeun ngabuktikeun yen Gusti Allah bakal ngarizkieun ka eta tongo. Ujuk-ujuk aya patani nyalewat ka dinya bari jeung ngadahar buras. Dipikeun wae tauna ka sisi kebun awi di sisi Ciawi tadi. Di dinya teh aya tongo itu aya datang tongo ka dinya mendaur ulang sampah tak cing teu percaya teh ke sisi Ciawi gitu. Aja pikeun ngabuktikeun. Jadi urang ulah salbar tongo wae oge dirizkian ku Gusti Allah. Ceuk Allah yarjuha wa iyyakum jeung kaarajeun kabeh komo nu ngaran manusia boga akal, boga pikiran. Nah tongo dibere